Ti mana cu ti meni rusuh. Atuh biasa we ibi ai jelema beunghar mah geus nguruskeun perusahaan. Nguruskeun perusahaan naon ieu teh cu uti? Ada moal ngarti atuh ai jelema kokoro mah pagawean cicing we moe korong kieu tah. Nah cu uti make cicing ibi teh da ieu teh ripuh ti isuk teh capek cu uti. Heuda beda atuh ari ibi mah ripuh teh kuli. Ari abi mah da atuh ka ditu ka dieu teh nguruskeun perusahaan nu boga perusahaanna. Oh, paingan atunya tereh beunghar. Nya heueuh atuh matakna geura ulah jadi jiwa kuli kudu jadi jiwa pembisnis ibi teh kudu jadi bos. Encan we atuh meureun cu uti ibi oge. Lain encan atuh da barina oge ari abi mah pan beunghar ti kolotna ti baheula 7 turunan oge moal seep-seep. Ari ibi mah ayeuna meureun boga modal 1 juta we mah dipake modal dibere rugi lapur meureun ibi mah deui matak kieu we nya tuluy jadi kuli ulah hayang jadi bos. Keun we abi nu jadi bos mah. Tong sok kitu cu uti hirup teh ka batur teh.